Hei guys, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang mah nostalgiaan yuk balik ke tahun 80-an ya. Nah, di dia orang erek bagikeun tutorial makeup tahun 80-an nya. Pertama, tadi orang geus bedakannya teu kudu pake skincare atau foundation, be atuh nu penting bedak lah rada tebal saeutik ampe beungeutna bodasnya. Terus lanjut eta pake halis, da zaman baheula mah halisna nyiripit jiga kieu nya. Tah geus sagaris bae jiga cerulit heueuh teu sih bentukna nya. Tah lanjut pake eyeshadow na kudu rada cetar atuh teu boga warna nu cetar pisan ya geus we atuh pake lipen nya. Lanjut eta pake kan sokanan matana hararideung handapna nya atuh mani luber kitu geus teu nanaon ke dirapihkeun. Lanjut nu terakhir nyata lipenna warnana kudu nu gonjreng teu kudu pake ombre-ombrean. Tah jiga kieu jeng jreng tah geus we atuh da dikudung oge padu dikuriwel-kuriwel kitu make tas atuh siap hayu mangkat kondangan. Hatur nuhun nya, bye nu tos nonton videona, bye bye.